Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di comantara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihancar dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna titisan lodaya bodas. Dina dinten ayeuna teh bagian anu katiluna karya Aukok. Mudah-mudahan koena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebramana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana. Disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang mulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra supados teu nyangkelong tingkana waktos mangga urang dangu keroyo dongeng Sunda teh wilujeng nangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan. Prum. Para mitra kaum dangu sadayana, Raden Arya Tanumalodra kacida pisan riwasna ngadenge tinu jadi guruna yen awakna pinuku bulu tur mah bisa dileungitkeun. Raden Arya Malodra harita neuteup kanu jadi guruna. Pok Raden Tanu Arya Malodra harita ngomong kanu jadi guruna. Eyang satersatu abdi kada kumaha atuh kumaha panginten pami abdi aya buruan teras. Arya Malodra, memang hidup moal bisa leupas moal bisa leungit tina eta bulu, tapi lain hartina salalawasna kudu katempo. Bulu kaluarna aya mangsana. Eta bulu di mana hidup amarah anu kacida pisan amarahna eta gulu geus pasti kaluar. Jadi teu sambarangan eta bulu bisa kaluar sakarahayang. Oge lamun meunang bancang pakewuh anu memang hese pisan kapanggihna ku hidup. Naon wae bancang pakewuhna kila-kila bulu anu bakal leuwih teu heula jadi nandakeun hidup keur kaancam kasep. Menawi teh ieu bulu bakal salawasna katingali eyang. Henteu. Hidup ayeuna geus hiji dari satria anu sajati. Bral. Hidup kudu lunta ninggalkeun ieu pitempatan. Sabab hidup anu geus ngabogaan ajian anu hebat. Rupa-rupaning ajian anu geus katarima dina tapa kaasup nu ceuk hidup ta elmu rasclok saepi angin jeung elmu-elmu lainna anu memang mantak hook teu kaasup akal hidup aya. Hidup ayeuna kudu neangan pangalaman. Tebarkeun eta elmu kana kahadean. Tulungan jalma-jalma. Tapi anger hidup dina porsi Raden Arya Tanumalodra. Ulah boga rasa hidup boga kasaktian anu hebat. Nu saterusna hidup boga rasa yen aing ieu uyah kidul. Sumun eyang. Janten abdi kedah ka mana eyang? Kumaha hidup. Areka kaler bral. Areka kidul jung. Areka kulon plos. Cik areka mana-mana oge kumaha hidup. Eyang
moal arek nyarek sabab hidup tetap dina hiji waktu bakal cicing di hiji tempat. Sanajan hidup init ka kulon, sanajan hidup init ka kidul, dina hiji waktu hidup bakal cicing di hiji tempat mimpin hiji kerajaan anu disebutkeun kerajaan paling hebat dina zaman kiwari. Kedah iraha atuh abdi teh angkat eyang. Engke tengah peuting hidup wayahna kudu leumpang. Ulah make kakuatan anu aya dina awak hidup lamun leumpang. Sanajan karasa capek wayahna kajaba lamun hidup di udag musuh etawa ngahindar ti musuh. Salagi hidup keur leumpang wayahna ulah arek make ngagunakeun kakuatan lumpat. Sabab saha nu nyaho lamun hidup keur leumpang bakal menang jalma anu tunggara nu kudu tur wajib ditulungan ku urang. Oh mohon guru pami kitu mah panggilan engke abdi langsung angkat panginten. Bener beral. Ayeuna mah cuk istirahat heula. Gampang itu ieuna tinggal engke init. Sumuhun eyang. Sanggeus kitu mah Raden Arya Tanumalodra harita ngereureuhkeun awakna nya kitu deui eyang Candrakala. Kira sih anu maha sakti harita teuing geus ka mana da geus teu kani-kani deui. Waktu teu karasa nyerelek beuki ka peuting. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku eyang Candrakala bari jeung teuing ka mana eyang Resih Candrakala geus teu katingali. Raden Arya Tanumalodra harita geus siap-siap singkil. Manehna teu mawa nanaon kur awak saawak we nu dibawa teh jeung baju anu dipakena. Raden Tanu Arya Malodra harita leumpang lalaunan awakna dangah nu cangkung badak. Leungeun kenca katuhuna anu memang katingali selir babalingpingan. Lir ibarat satria ti karajaan, kumis ngaceripit, awak anu jangkung bang-bang. Raden Arya Malodra harita ngalengkahkeun sukuna. Kaulah ayeuna rek mangkat. Eyang. Kula mangkat eyang. Sanggeus puguh kitu mah Raden Arya Malodra harita ngaleos tinggalkeun eta pitempatan. Leumpang dina kaayaan peuting. Nu saterusna Raden Arya Malodra nuturkeun jalan satapak. Siga jalma anu punung anu diusir ku keluargana. Raden Arya Malodra leumpang tanpa mawa itu jeung mawa ieuna. Raden Arya Malodra leumpang nepikakeun ngaliwatan tengah peuting. Geus kaliwat. Janari leutik oge geus kaliwat nu antukna sarangenge ti belah wetan geus karasa ku Arya Malodra. Reg Arya Malodra harita leumpang nu tanpa ngalieu ka tukang. Sanggeus ngarasa manehanana jauh jeung katingali sibarna panon poe ti bola wetan. Raden Arya Malodra nangtung mancu dina tangtunganana terus ngareret ka tukang kana jalan satapak anu kucik keneh disorang ku dirina. Eyang doakeun kula eyang. Kula arek leumpang pikeun neangan pengalaman. Sakitu nu kaluar tina piwirna Raden Arya Malodra. Sakumaha parentah nu jadi kolotna Raden tinu jadi bapaan teh guruna. Raden Arya Malodra teu meunang lumpat tina kaayaan biasa-biasa. Meunang lumpat
lamun menang bancang pakewu kaancam dirina atawa nying ngahindar ti musuhna. Nu kapaksa Raden Arya Malodra sanajan capek manenani kreuh we leumpang teu puguh kemana nu rek dituju sabab manehna eueuh tujuan anu utama. Ngan pedah memang kudu neangan pangalaman we di piluaran jangan ngamalkeun ilmu anu dicangking ku dirina. Aduh, kudu ka mana cenah aing ye? Aing geus leumpang sakitu jauhna, samalah geus kapanasan tina peuting keneh. Anu hartina panas anu geus engperet kieu geus beurang. Ka mana aing ye? Cek Raden Arya Malodra harita beri nangtung mancu dina tangtungan rurateret ka kencak katuhu. Raden Arya Malodra nyamperkeun kana tangkal kai anu memang gede nakeranan eta tangkal kai teh anu aya di sisi jalan. Raden Arya Malodra neuteub kajauhna bari diuk dina hanapeun tangkal kai dipiring ku sora angin anu ting sariut dina tangkal kai oge anu memang nebak kana awak manehanana meuni karasa geunah nakeranan keur Arya Malodra. Wantukna Arya Malodra reup sare dina hanapeun tangkal kai. Arya Malodra nepi ka tibra nakeranan sabab manehanana ti peuting keneh memang teu sare dina waktu harita. Palamitra kaum dangu sadayana. Arya Malodra anu keur sare harita teu sadar aya nu ningalikeun. Tilu jalma anu ningalikeun ka Arya Malodra anu mana eta jalma teh sing sarua make tregos. Pok salah saurangna harita ngomong, Amuy, Yai, ieu saha manusia anu bat sare dieu pitempatan meni ngagebrak nakeranan. Sumuhun Kakang. Tapi paminingali dina warugana ieu jalma teh jalma anu nuju ngalalana. Kumaha lamun dihudangkeun ku urang. Waduh. Kajeunteuing bahaya ieu. Lamun dihudangkeun ku urang sok sieun aya salah paham. Jadi kumaha? Ayeuna mah tos we urang tinggalkeun ieu manusia da. Jalma anu liwat nu anyar pinanggi bari nage urang teu apal teu wawuh jeung teu katingali ngabahayakeun. Coba tingali leungeunna anu lemor awakna anu teu moal nanaon teu mawa buntelan-buntelan acan kur dibuntel hungkul ku baju anu hartina ieu jalma teh tangtu jalma anu ngaliwat tur kacapean. Bener oge. Kira-kira ieu jalma moal ngabahayakeun. Moal Kakang? Nya geus atuh. Lamun kitu urang tinggalkeun we. Nu antukna eta tilu jalma nu make sarua ting tregos hideung eta nepi beureum. Ninggalkeun Arya Malodra. Tapi salah saurangna jalma harita neuteub seukeut ningali deui ka tukang ngarasa penasaran ku jajaka anu tadi aya di dinya. Rangret Arya Malodra anu keur sare ngagebrak dina hanapeun tangkal kai
Arya Malodra geus teu katingali deui ting ka mana ngaleosna ting ka mana ngorolos. Ih Yayi, aya naon Kakang? Coba tempo, coba tingali ka mana initna eta manusia. Kula kita tadi geus boga perasaan eta manusia lain manusia sambarangan. Bener Yayi, Kakang. Kunaon eta jalma teh make jeung eueuh sagala rupa. Kabelah mana leosna bet teu kadenge naon-naon. Urang kudu waspada tur hati-hati. Sanajan eta jalma teu ngaganggu ka urang, tapi ceuk pamikiran kula dina hiji mangsa bisa jadi runga keur ulang. Kira-kira saha eta manusia teh Kakang? Kula memang teu apa. Tapi lamun ningali kaayaan kawas kieu ieu manusia geus tangtuna lain manusia sambarangan. Tapi ieu lain manusia ti karaton. Ieu manusia teh lain urang istana. Sabab katingali dina papakean anu kacida pisan sederhanana. Janten kena kumaha urang teh Kakang? Wayahna urang kudu tetep waspada tinggalkeun ieu pitempatan. Bring atuh harita ti luarana ngabring ninggalkeun eta pitempatanana sabab mu ngambil resiko ceuk paribasana. Sanajan manehanana teu apal saha eta manusia anu tetela eta teh Arya Malodra, manehna mung kabongohan atawa kumaha anu tetep waspada bari leumpang ninggalkeun eta pitempatan. Ari pikiranna mah masih kene inget ka jalma anu ngajapapang tadi sare mending ngagebrakna kerana. Pang nama jalma anu memang dianggapna pamimpin anu katinggalina puukna panjang. Sanajan make teregos tapi da ai buukna maka tempo keluar. Panjang teu kahalangan ku teregos. Anu tetela geuningan eta teh Senopati Titu Melas anu ngaran Arpagara. Arpagara anu pernah papanggih jeung Patih Kubala jeung Senopati kalahula anu di waktu harita Patih Kubala jeung Senopati kahula anu init kadusun Citere. Pok deui harita Senopati Arpagara ngomong deui ka anak buahna nu duaan. Yai, kula yakin ieu jalma anu cikene kapanggih ku urang teh hiji jawara hiji jago anu memang can dikanyahokeun ku urang. Hiji jago anu can dikenal di masyarakat. Nah kinten-kinten eta bakal lebet moal ka nagara urang, nagara Tumelas. Bisa. Kula yakin bisa. Tapi waktuna duka iraha ngan anu jelas eta jalma pasti bakal nepi ka nagara urang. Janten urang kena kumaha ayeuna? Teu kudu neangan tindakan, teu kudu nyieun tindakan. Urang tingalikeun we, tapi tetep urang kudu waspada. Bejaan engke urang lamun geus nepi ka nagara Tumelas, laporkeun ieu kajadian ka Kangjeng Raja. Sumuhun Gusti. Sumangga. Ayo, ayeuna mah urang buru-buru. Sanajan kumaha ge urang masih kena jauh ka negara euy. Urang gancangan lumpang ieu ngajugjug ka nagara. Bisi aya bisi kaburu aya bancang pakewuh anu teu kanyahoan. Mangga Gusti. Sanggeus puguh kitu mah di luarana harita ting corelat ini tinggalkeun eta pitempatan ngajugjug ka kerajaan nagara Tumelas anu memang lumayan masih kena jauh di negara eta. Sedengkeun Arya Malodra anu memang seukeut hatena
Sebenarnya nama datang na tilu jalma tadi geus nyaho. Cuman Arya Malodra hayang nyaho rek kumaha ketakna eta jalma, tapi tetela eta jalma teh kur tiba neuteub seukeut ka dirina. Teu ngaganggu naon-naon sabab dirina dianggap jalma anu keur ngalalana bari jeung teu mawa naon-naon. Para ngaliwat Arya Malodra geuwat ngagunakeun ajianana. Manehna haita ngaleungit nu saterusna Arya Malodra lumpat ngagunakeun kakuatanana, awakna lir ibarat angin pindah tempat ka tempat anu lainna. Rag Arya Malodra harita eureun nu saterusna nangtung mancuh dina tangtunganana. Arya Malodra harita nyunggingkeun bibirna neuteub seukeut ka hareup kana sorangan jalan anu memang nantawing. Tetela aing leumpang teh memang loba jawara anu ningalikeun. Saha eta jalma nu tiluan teh? Aing curiga eta jalma ti karajaan. Tapi keur naon oge aya di dieu? Bisa jadi jalma eta meureunan mata-mata sugan mah. Kitu ceuk pikiran Arya Malodra. Tapi manehanana teu bisa mikiran anu kaleuwih panjangna. Sabab dirina oge boga perjalanan anu keur ditempuhna ayeuna. Sanggeus kitu Arya Malodra teu mikiran naon deui. Manehna leumpang ngagedig ini ninggalkeun eta pitempatan, nuturkeun jalan satapak anu beuki lila beuki karehol wae tur nang tawingna jeung hese lamun ku jalma biasa ditempuhna. Arya Malodra anu mimpir-mimpir pasir harita gujrang-gajrang dina batu anu taringgul. Arya Malodra oge kadang-kadang naik kena tangkal kai jojorelatan harita. Lantaran tetela manehna kudu nyebrang tina dungus anu memang kacida pisan. Sebetna ku tatangkalan, leubeutna ku sagala rupa dang-daunan anu aya di dinya. Sehingga panon poe oge nabekakeun teu tembus kahalangan ku kakayon anu memang leubeutna keranan. Rupa-rupa sasatoan geus kapanggih ku Arya Malodra. Arya Malodra terus neruskeun perjalananana. Ngantukna jog anjog ka hiji tempat Arya Malodra. Harita nangtung mancuh ningalian eta pitempatan, ngarasa asing keur manehanana tangtu sabab manehna kakarabisan datang ka eta pitempatan. Bus asup Arya Malodra harita ke perkampungan anu mana eta perkampungan teh kacida basajana karanan. Jalmana anu katingali sirahna di balalengker sakabehanana meureun geus jadi kebiasaan di urang dinya mah sirah jalma teh merake bengker. Sehingga awewe lalaki oge make kemben di daerah dinya mah. Asupna Arya Malodra kadinya jadi pertanyaan ke urang warga. Sebab tetela geuningan eta warga teh asup ka wewengkon hiji daerah anu mana eta daerah teh masih keneh ka wewengkon Kerajaan Tumelas. Memang Kerajaan Tumelas teh kasebutkeun lain kerajaan anu gede-gede teuing. Tapi sararea ge memang geus apal Kerajaan Tumelas teh mangrupakeun kerajaan anu gagah tur sakti. Lanceukna ti rajana Tumelas teh nyatana lanceuk Prabu Jayatama. Lain lanceuk pituin, tapi lanceuk patetere nyatana Prabu Kalawarang. Prabu Kalawarang anu memang kasohor gagah tur sakti. Anu boga pamajikan menang maksa nyaeta Pradiati Dewi. Pradiati Dewi salah sahiji anak raja anu diboyong ku Raden Kalawarang lantaran eleh dina peperangan anu kapaksa Pradiati Dewi jaek dijadikeun istrina ti Prabu Kalawarang. Tapi sanajan Prabu Kalawarang geus kawin cukup lila jeung Pradiati Dewi,
Nepi ka kiwari Pradiati Dewi encan dibere anak. Pradiati Dewi anu kasohor geulis pamajikan anak kalawarang anu can dibere anak wae nu tangtuna ngarasa jengkel oge ke kalawarang sebab pamajikan anak anu memang encan keneh dibere anak. Para mitra kaum dangu sadayana, Raden Arya Malodra terus lempang harita asup ka jero perkampungan. Baranggeus nepi ka jero perkampungan jurilat aya sabaraha urang harita nunting jurilat anu mararawat tumak. Raden Tanu Malodra harita eureun. Pok eta jalma anu mararega teh anu mararake pakaian kurti basi nglet anu warnana sakabehanana nyatana hideung. Harita nyentak turnanya ka Raden Arya Malodra. Saha anjeun kisana? Kula jalma anu keur ngalalana. Jalma anu keur ngalalana. Saha ngaran anjeun kisana? Kula Arya Malodra. Arya Malodra. Asal Karang Pamidangan. Kula asal di Desa Citere. Desa Citere, benar. Di mana teteh? Tempat pastina kula teu apal. Ngan kula aya di Desa Citere, desa anu menenggang. Desa anu jauh ka ditu ka dieu. Tujuan kisanak arek ka mana? Wani-wani ngalintas ka ieu pitempatan tempat kaula. Memang aku naon? Aya naon di ieu pitempatan sehingga kula ngaliwat ka dieu disebutkeun wani-wani. Kisanak Arya Malodra. Andika geus leumpang di tempat anu salah sabab ieu wewengkon teh mangrupakeun wewengkon anu disebut Desa Jagat Salung. Desa Jagat Salung, benar? Jadi wayahna andika anu geus asup ka Desa Jagat Salung moal bisa kaluar deui. Oh, kunaon memangna? Apaan kaula kurang tibah ngaliwat hungkul? Kula teu pernah nyeun jahat, kula teu pernah nyeun nanaon. Anjeun ulah ngalawan. Teu bisa. Balan-balan ewak ieu manusia bawa ke tempat curat-curat anu tiluan harita ting corel. Sedengkeun Raden Arya Malodra harita siap-siap taki-taki. Ngajaga kemungkinan tina sagala rupa sanajan manehanana ceuk paribasana ngebogaan aji kasakten anu hebat tapi tetep manehana hati-hati jeung waspada teu hayang nyieun kaributan tina masalah itu ieu. Sabisa-bisa manehana memper ulah nepikakeun ka pancing kurang desa. Anu beuki lila wae beuki loba eta jalma dia dinya teh anu kabeh senjatana mangrupakeun tombak. Raden Arya Malodra dina waktu anu sakilat harita
geus diriung ku jalma teuing sabaraha urang jalma lilobana. Ngan anu jelas eta jalma teh katingali barargung nekeranan, jara rangkung, teu make senal, teu make naon. Kur tiba make baju oge ala kadarna. Kuk. Salah saurangna anu hareup harita arek ngarojokeun tumakna kana beuteung Raden Arya Malodra nu dianggapna geus ngalanggar ka daerah manehna, geus asup ka tempat anu memang lain sakuduna. Arya Malodra henteu cicingan ningali tombak anu ting pelesat haga kana awak manehanana. Arya Malodra harita luncat ngagunakeun ajianana, awakna muter ibarat kolecer terus muter ka luhur. Sakabeh warga urang dinya ngarasa hook lantaran eta jalma anu bisa muter kawas kolecer. Saterusna Arya Malodra harita jelek dina tempat anu lain. Corilat eta jalma ngunag. Arya Malodra harita luluncatan nu antukna Arya Malodra celek dina tangka dina kenteng. Pala warga urang dinya anu memang ngabogaan aji kasaktian anu lumayan hebat nuturkeun naik kana kenteng. Arya Malodra harita kokolebatan kekalayangan pir ibarat alap-alap anu rek geneangan mangsa. Atuh puguh we warga urang dinya ngarasa beuki jengkel wae sabab Arya Malodra aing ngalawan henteu. Tapi ngalirkeun ka manehanana leok ka ditu leok ka dieu, jalma ngunag-ngunag Arya Malodra bari ngacung-ngacung panahna eta tapi ngacung-ngacung tumakna. Arya Malodra celek harita dina taneuh. Nu saterusna Arya Malodra sedekup tunggal. Barang harita Arya Malodra disampeurkeun tur diriung ku jalma-jalma anu ngasong-ngasong panah ngariungkan awakna. Sakolepat Arya Malodra harita mukakeun leungeunna, nu saterusna diputerkeun. Sakabeh jalma nu aya nangkarak bengkang, kokosehan, tinggarerung, karasa linuna meureunan. Padahal mah Arya Malodra teu noel jalma saurang-urang acan, tapi kajadianana mentak aneh keur jalma urang dinya. Corilat nu tiluan harita teu kapangaruhan harita ting corilat. Arya Malodra tetela anjeun ngabogaan aji kamampuan anu hebat. Hei, kusabab anjeun geus ngalanggar ieu pitempatan asup tanpa izin, wayahna anjeun kudu modar di ieu pitempatan. Lamun kaula memang kudu modar, kudu paeh perlaya dina ieu pitempatan, kaula teu masalah. Ayo, curilat. Anu saurangna minangka pamimpinna harita ngacurilat, awakna nyewuk anu teu make pakarang, lantaran geus meureunan pikiranna manehna nu leuwih hebat ti batanaon. Arya Malodra nu keur nangtung mancu dina tangtunganana sakolebat harita nepak kana pelaba peureub anu geus nepi kana pelaba dadana. Hiu keduk das ebedew. Eta jalma ngakaliong leuwih kagigir. Sedengkeun Arya Malodra oge nyingkahan panarajang musuhna anu datang ti tukang ngeunana. Arya Malodra harita ngarojokeun sukuna anu beulah kencana ngageduk kana pelaba dadana musuhna. Hiu keduk das jengkang. Eta jalma ngajengkang. Sedengkeun duanana jalma anu aya di dinya nu tadi teu kapangaruhan nangtung mancu dina tangtunganana bari nyerangkeun ka Arya Malodra. Corilat eta nu duaan ngacorilat bari ngadorongkeun senjatana anu mangrupakeun tumak. Maksudna rek disodokeun kana awak jeung dadana Arya Malodra. Arya Malodra dina waktu harita teu nyingkahan ngahaja Arya Malodra mikeun dadana. Arya Malodra ngahaja ngasongkeun pelaba dadana. Ngan hiu plek dadana anu beunang pisan tembus ti hareup nepi ka tukang. Cakakak eta jalma anu nyakakak langsung sapada harita Arya Malodra nangtung katembus ku eta senjata. Teu sabaraha geuningan kamampuan anjeun teh kisana. Kudu modar di dieu geuningan ye. Arya Malodra ku anehna tina seuri jadi kerung. Sebab Arya Malodra ngadon milu seuri lain ngarasa nyengir jeung nyeri ieu, tapi Arya Malodra anu milu seuri. Geura beakeun pedang teh, geura beakeun tumak teh, geura pajukeun itu panah-panah teh. Arya Malodra harita nyepeng gagang tumakna, bletok gagang tumak dipotongkeun. Saterusna eta tumak anu tembus harita dicokot di belah tukang. Duanana
dicokot eta tumak dipeureut ku Arya Malodra sedengkeun awak nu tadi katemus saeutik oge Arya Malodra cecal bocel Arya Malodra nu ngagunakeun aji weduk banyuna dina waktu harita tatal jiga cai we kumaha nu dikadek buntung ti dieu nyambung ti belah dieu kitu oge anu aya dina awakna Arya Malodra dina waktu harita atuh puguh nanti urang kampung urang dinya ngarasa bingung tur heran kudu kumaha cara namaehan Arya Malodra anu memang kagagahanana luar biasa. Salah saurangna harita maju karep Kisanak saha ari sabenerna Kisanak kula lain saha kula jalma biasa kula anu keur ngalalana teu ngahaja ngaliwatan ieu daerah nah aya masalah naon ieu daerah teh sahingga kula asup ka hiji daerah dianggap ngalanggar eta jalma anu nanya ngareret Kisanak geus jadi turun tumurun memang daerah kaula anu tara dijamah ku jalma luar kajaba jalma-jalma di kerajaan anu jadi wewengkon ieu daerah memang ieu daerah asup ka wewengkon mana ieu daerah anu ngaran Jagat Salung teh kaasup ka wewengkon kerajaan Tumelas. Oh memang nasaha ya Raja Tumelas teh lamun hayang apal Raja Tumelas anu ngaranna Gusti Prabu Jayatama anu ngabogaan patih anu maha sakti Patih Gayo Paksi oge anu ngabogaan Senopati Arpagara jeung oge para tentarana anu sabagian mah teu teurak ku pakarang teu teurak teu mempan ku sagala rupa pakarang mangrupakeun seukeut-seukeuttan. Oh gitu. Naon hubunganana kuring asup ka ieu daerah make jeung disegat kapanan tadi geus disebutkeun ieu tempat teh teu bisa kajamah ku jalma luar tah anu hayang ditanyakeun ku kuring naon sababna ieu tempat teu beunang dicabat dijamah ku jalma luar kula memang teu bisa ngajelaskeun ngan sakanyaho kula garis katurunan kula anu ngomongkeun memang geus turun timurunan memang kitu kajaba urang-urang kerajaan ti nagara Tumelas anu memang bisa asup ka dieu salian ti dita wayahna kudu perlaya dia di tempatan terus lamun misalkeun kuring teu perlaya di tempatan kudu kumaha wayahna lamun anjeun terus-terusan ngabangkang kula bakal bebeja ke ketua suku kula memang dia ketua suku tangtu aya hiji jawara anu memang gagah sakti mandraguna anu moal bisa tembus ku pakarang naon wae samemeh anjeun ayeuna tepung jeung naga jeung jalma anu memang mimpin di daerah wayahna anjeun tong ka mana-mana. Oh kula siap kula oge sebenarnya penasaran kawas kumaha jalma nu sakti tur gagah nu nyepeng kana ieu kampung teh lain kaula sombong tapi kula ngarasa teu geunah we keun ai kula mah tapi keur jalma nu lain anu teu boga silat anu teu boga ilmu bela diri anu tangtuna bakal jadi sasaran jalma anu teu tuah tu dosa kudu paeh di pitempatan keur kaula asa teu rela kaula asa teu ridho berarti teu kudu kitu memang ieu daerah teh geus jadi kacapangan sadara-sadarea eueuh hiji oge nu daek asup ka ieu nagara ka ieu pitempatan maksudna ieu desa Jagat Salung ieu desa anu mangandung makna anu luar biasa keur jalma-jalma ti karajaan Tumelas hiji Gusti Prabu Jayatrama
anu memang katurunan anak memang di desa ieu senajan desa leutik desa anu mawa nagara tumelas nagara anu memang kasebutna nagara anu gagah tur sakti budak weh oh gitu jadi kula kudu kumaha andika ayeuna kudu milu ka kaula jadi masalah tarung jujur andika leuwih punyul tibatan kula tapi ameh eueuh aya anu luka di antara balad-balad kula wayahna andika kudu milu ke tempat kula lamun kula teu daek wayahna ulah aya pikiran teu daek upamana kaulah teu daek anjeun geus ngalanggar naon anu disebut ngalanggar kapan anjeun teu kanyahoankeun kudu aya buktina kudu aya masalahna kudu aya jujutanana naon anu dilanggar ku kula cing sok bukti-bukti anjeun geus asup ka nagara ke daerah kula eta hartina geus ngalanggar nah anjeun mereplang nah anjeun aya ngajaga di perbatasan supaya aya jalma ulah asup ka ieu tepi tempatan isana ulah loba omong nyatang tuh kula kudu ngomong daripada pacental teu pararugu mendingan kula init lah curilat les cirimna Raden Tanu Malodra harita leungit ilang tanpa karana ngiles teuing ka mana initna sabab Raden Arya Malodra mung kudu loba omong pacentalan lain hartina manehna teu wani atawa kumaha tapi lamun teu puguh jujutanana Raden Arya Malodra leuwih hade ngelehan init ninggalkeun eta tepi tempatan daripada teu pararugu para mitra kaum dangu sadayana Raden Arya Malodra ngeblesat ninggalkeun eta pitempatan sedengkeun para desa anak nanti urang desa dinya urang desa jagat salong harita bingung nyangan Raden Arya Malodra teuing ka mana ngilesna cik paribasana saban rungkuy diungkap saban imah diteangan bisi nyumput eta kumaha tapi weleh setengah poe manehna dengan Arya Malodra di imahna tapi jelas eueuh ka mana-mana wantukna kokolot eta kampung harita ngumpulkeun sakabeh masyarakat ka sakabeh masyarakat urang jagat salung kula geus kabobodo tenyo geus katipu ku eta manusia anu ngaranna Arya Malodra Arya Malodra anu memang geus teu daekeun ngalawanan ka urang hartina Arya Malodra teh geus eueuh wawanenan goreng patut jadi kudu kumaha kudu ayeuna mah lantaran eta jalma nu geus ngaganggu ka urang sok aktivitas deui saperti biasana nu macul-macul ka sawah anu dagang anu judi sok daragang deui judi deui sok sangeus puguh kitu masyarakat pabariut eta tempat teh nu matak aneh puguh oge eueuh jalma hiji oge nu daekeun asup ka daerah dinya sabab memang eta kasohor aya pamimpinna anu kacina pisan gagah sakti anu teu teurak ku senjata awakna anu kuat jeung sagajabana kadang-kadang eta jalma anu kuat teh sok dipake ku karajaan tumelas lamun aya kaributan di nagara lamun aya peperangan eta jalma teh sok diangkir ku Prabu Jaya Rama atuh puguh jadi angelan keur jagat salung mah keur desa jagat salung mah sebab loba marane anggota maranehanana warga ti urang dinya anu diangkir ka karajaan pikeun ngabantu anu jadi raja sedengkeun Raden Arya Malodra anu ninggalkeun eta pitempatan
Arya Malodra anu mung loba pacentalan loba piomongeun sabab ceuk pikirna asa teu puguh manehanana ngarebutkeun naon. Arya Malodra harita nu ngablesat geus nepi ka salah sahiji tempat. Arya Malodra anu nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteup ka jauhna hatena harita ngocoblak sorangan. Aneh aya naon jeung tujuan anak kawas kumaha eta kampung Jagat Salung teh. Jalma ngulampreng ka belah dinya make jeung dipaehan sagala rupa. Tapi lamun dipikir-pikir aing jadi penasaran. Nah aya naon eta kampung teh sebenarnya? Aya masalah naon eta kampung sebenarnya? Nah nyumputkeun rahasia naon? Aing kudu ngabongkar jika nama ieu kampung teh. Sebenarnya aya naon ieu kampung teh? Cek Arya Malodra harita anu ngarasa bingung ku ayana desa Jagat Salung anu teu meunang aya jalma anu asup ka eta kampung. Nu asup ka eta kampung nu hartina timuba jeung ajal. Teu bisa silat geus tangtu bakal paeh tanpa dosa anu teu tuah teu dosa. Jalma anu silat anu boga pinter silat nu tangtuna bakal perang ngalawanan hiji guru anu aya di eta pitempatan anu jadi pamimpin di desa Jagat Salung. Raden Arya Tanu Malodra gek diuk harita dina batu bari ngeureureuhkeun kacapeena. Aing kudu neangan barang dahar heula ieu mah ieu. Dina hiji waktu meureunan aing pasti bakal kasampeur. Pikeun datang deui ka desa Jagat Salung. Nama aing kudu neruskeun perjalanan di we ka tempat anu lainna. Ceuk Raden Arya Malodra harita bari cengkat lantaran beuteungna anu karasa ngarebek hartina manehna kudu dieusian ku sangu. Raden Arya Malodra harita leumpang mapai-mapai jalan satapak. Tekung sila kadenge sora-sora anu memang geus teu asing ke Raden Arya Malodra mangrupakeun sola pilemuran sasatuan anu datang ti pilemuran sarupaning eme jeung sajabana nu disarada ting bere. Sanggeus nepi ke tempat anu memang dituju nyatana pilemuran. Raden Arya Malodra nangtung di sisi lemur neuteup kajauhna ka jero lemur. Arya Malodra harita leumpang lalaunan bari urat teret ka kenca ka katuh. Beras Arya Malodra harita nepi ka hiji tempat anu mana eta tempat teh marupakeun tempat anu gede tu rame. Anu meureun eta tempat teh marupakeun pasar. Wah, di pasar geuningan ieu teh di dieu geuningan lemur gede aya pasar sagala rupa. Cik Arya Malodra harita eta pasar teh mangrupakeun pasar gede di lemur eta. Arya Malodra urat tereret ka kenca ka katuhu. Ningalian dahareun sugan jeung sugan aya nu ngajual sangu jeung sajabana. Tangtuna loba meureun ari di pasar mah. Kitu ceuk pikirna Arya Malodra. Sanggeus tempo kana tempat anu rame mangrupakeun tempat anu ngajual sangu tur aya sababaraha urang jalma anu memang aya di dinya. Arya Malodra harita uluk salam. Sampurasun. Rampes ceuk jalma nu aya di dinya. Tukang dagang eta teh ibu-ibu nu dagangna teh. Mangga Raden. Bade naon di teh? Aya sangu bi? Aya Raden mangga. Raden Arya Malodra harita diuk. Jalma anu diuk di sisieunana harita ngageser supaya Arya Malodra bebas diukna turu manina. Bade sareng naon geus Raden? Aya pakis, aya sayur nangka, oge aya lauk hayam ieu teh.
langkung naon wae. Cek Arya Malodra harita teu nolak naon wae oge. Oh mohon atuh mangga. Raden Arya Malodra anu memang manehanana dina waktu harita teu nya teu mawa duit. Bingung. Duh, aing teu boga duit makaningan teu saperak-perak acan. Kudu kumaha tuh aing ya. Bisa peser-peser acan aing mawa duit ya. Jadi maka paksa wayahna lain aing nipu ya. Raden Arya Malodra harita nyokot kalakai anu aya di handap. Nu saterusna eta kalakai teh digesak. Berai jadi duit. Eta duit teh mangrupakeun duit kalabagan beureun zaman baheula teuing kawas duit kumaha zaman kerajaan mah. Arya Malodra nyakuan eta duit anu kalabagan teh ya. Nu saterusna song si bibi anu boga warung anu make kemen hungkul. Arya Malodra harita dahar mari cacelebekana keranan. Jalma-jalma anu aya di gigireunana harita ting rareret we ka Arya Malodra sabab ngerasa asing beungeutna anu memang kasep keur Arya Malodra. Cek pangrasana Arya Malodra meureunan eueuh nempokeun dahar we tenang. Tapi tetela Arya Malodra di dinya teh kasebutkeun jadi perhatian. Sabab cara pake Arya Malodra anu memang beda jeung warga urang dinya pada umumna. Arya Malodra anu memang make celana panjang kur semut bitis mangrupakeun pangsi tapi diberitan cangkengna nyata ku samping. Sedangkeun Arya Malodra oge anu make baju singlet awakna sesegna keranan. Eta jalma anu neuteup boga curiga yen Arya Malodra mangrupakeun hiji anggota kerajaan tapi duka kerajaan mana anu nyasar tangtuna meureun ka daerah manehanana. Eta jalma anu keur diuk harita pok nanya sanggeus Arya Malodra anu memang beres daharna. Punten Kisana, kula arek nanya. Mangga bade naros naon? Ke. Rupina Kisana sanes urang daerah dieu nya. Arya Malodra harita manggut. Oh muhun. Abi kula memang sanes warga dieu. Ke Kisanak keur ngalalana. Muhun abdi nu ngalalana. Oh pantesan. Banjar Karang Pamidangan Kisanak di mana tuh? Kula datang di hiji tempat. Kula datang di tempat anu jauh ka ditu ka dieu. Di hiji desa anu mencil. Kula datang di Dusun Citere. Di mana teh Dusun Citere teh? Dusun Citere merupakeun hiji dusun anu kaasup wewengkon Kerajaan Tanjung Bala. Kerajaan Tanjung Bala. Geuning maneh tebihna keranan Kisanak teh. Sumun. Dupi ieu lebet ka wewengkon mana? Ieu teh ngaran pasarna Pasar Jabala. Pasar Jabala. Benar. Pasar Jabala. Anu asupna ka wewengkon Kerajaan Morak. Ka Kerajaan Morak. Saha ai rajana Kerajaan Morak? Gusti Prabu Kantabraja. Gusti Prabu Kantabraja. Benar. Ke. Kisanak ngalalana teh aya nu teangan. Tangtuna kuring ngalalana aya nu teangan. Kula ngalalana sebenarnya aya nu teangan, tapi nu teangan ku kula merupakan pengalaman. Pengalaman hirup. Benar. Kula dengan pengalaman hirup.
Kisanak ayeuna aya di wewengkon Kerajaan Morak anu kacida jauh. Kisanak ngaliwatan sanagara berarti nagara anu kaliwatan ku Kisanak teh nyaeta nagara anu kasebutkeun Gagatur Sakti, negara Tumelas. Negara Tumelas. Tapi kula tinggal liwatan ka nagara. Nyatang. Ngan pedah negara Tumelas teh anu asup tur wewengkonna anu kacida pisan gedena. Ke. Kisanak teu papanggih jeung para prajurit anu kerjaga di perbatasan. Prajurit kula teu pernah panggih jeung prajurit. Bisa gitu. Anu sok padahal prajurit anu keur ngajaga di perbatasan teh tara lengah sanak. Eueuh hiji oge urang luar anu lolos tur asup ka nagara Kerajaan Morak. Mantak kula ngarasa bingung tur ngarasa aneh lamun Kisanak teu katewa ku para prajurit di kerajaan. Hebat artina. Hebat. Kuring teu ngarasa kula teu ngarasa hebat. Keur Kisanak tangtu teu ngarasa hebat tapi kula nu ngadengena tangtu ngarasa hebat. Ayeuna rek terus ka mana? Kula memang can apal terus ka mana. Sabab kula datangna ka daerah dieu oge memang kakara pisan ayeuna. Kula jalma malang mulung teu apalina naon. Lamun kitu Kisanak daek nyimpang heula ka imah kula. Imah Andika di mana? Aya di ujung tempat ieu jalan belah ditu. Ayo keun bae urut dahar ku kula dibayar. Kula aya tanyakeuneun soalna ieu. Pemikitu mangga. Nu antukna Raden Arya Malodra nuturkeun saurang jalma anu awakna jangkung badak.